mana? Harim. Gitu mah sarua tuh. Teh apa? Niat kiai kita bisa mencapkan di masalah. Rezeki. Iya mah udah siap-siap heula ieu mah ya. Siap heula ieu di mana ya? Diukna dia. Di mana? Aya ieu pinaheun majigana diukna ieu. Iya, ieu mah. Siap heula ieu. Ya, ayo. Oh, benar teh. bener dah. Asa iya gimana tuh? Waalaikumsalam. Wah. Assalamualaikum Kiai. Ya, kadir. Nah, yuk di dia. Kadir orang. Ke aya naon ieu teh? Aya naon karah itu kalau kasih didorong gitu. Ayo. Kiai. Apa teh? Iya tuh. Kiai. Abdi teh gaduh masalah istri. Awewe. Nah kumaha gitu? Itu gaduh masalah sareng istri. Kumaha yang caket sareng abdi. Kalian Kiai biasa ngabantasan abdi dina masalah awewe. Kiai apa perang awewe nu kumaha itu maksudna teh kumaha awewe teh hayang ka awewe kumaha maksudna awewena nu kumaha heula. Ya sebenarnya mah Oh gitu gampang gitu mah itu heula kayak tungguan nyokot heula cai heula. bener tuh ya teh. Kiranya kurang jampian heula. Nah. Iya pasti manjur cai ieu mah. Manjur insyaallah. Bau. Geus eta mah balik eta cai geus pasti manjur. Tingali we lah isukan mah. Sok manjur eta cai eta. Ieu mah. Alhamdulillah. Sugan we badag di amplop nagini ka kuning kieu. Goblok sudah budak teh. Kieu teh. Gitu. Hah, goblok.